Tah, bibi masak ketipu ieu teh kamari. Ketipu usaha itu. Beli kue putu aya di ditu nyora datang ka imah jempling. Terus kahayang bibi kumaha? Kahayang bibi pas dihuapkeun di sadanya tut gitunya. Heeh. Ya, lamun hayang nu nyora nepi ka imah, meulina entong kue putu atuh bi tarompet. Embung hayang kue putu. Ngarang semerek kedawang ye. Ya aing. Ya, beuli we atuh kamari teh beuli. Ayeuna ieu beuli jeung urang ka itu jeung si Mangna. Teuing. Cimang na caludih, mun kasep mah arek we dibeuli ku urang lah. Aing geus kabatur ngomong kitu. Ampun teuing bi aing ye. Kunaon di Kentut berdahak bi. Naon kentut berdahak teh? Muncrut. Geus 10 balik mah urang ka cai bi. Aduh aing mah. Jadi tambaan atuh lah diantep. Geus. Obat warung geus sabaraha merek ku urang dicobaan. Anger we. Cik ulah make obat warung wae geura. Make eta obat tradisional geuningan, cara kolot baheula. Make naon? Make daun jambu kulutuk 3 lembar. Terus make itu daun cengek 3 lembar. Terus dikumahakeun? Digelang. Terus we. Kan biji caina nya. Tah geus biji teh kurucukeun kana panon. Terus? Hampas tapelkeun kana tarang. Cager eta bi? Nya henteu atuh. Nu aya mah mata peurih muncul ke angger. Ini bi aing mah terlaluan anjir. Hanya aing heueuh we. Teuing. Anjing. Ieu entrang-entrang ayeuna nilai batin minjem duit sia Habibi. Ya alus atuh bi. Berarti batur teh percayaeun bibi loba duit. Lah nya meni bosen. Enggak cenah dapur abi can ngebul bi nginjem cenah kitu. Cok aing parkir di duruk we dapur hayang ngebul mas lah ngobalelewa. Atuh kahuruan bi dapur. Ampun teuing bibi aing ieu.